Pegawai negeri gajinya kepala sekolah SMA gajinya 7,5 juta. Itu 1 bulan kepala sekolah SMA. Lok amat. Aing 8 juta menangan sejam. Ya turun dia 8 juta. Atau tak kudu hese. Nah, eta kalau kakadinya sagala eta. Babalangan bae suka nenggel. Naon tol air di murah tolol di sia. Yo mak bu, odah. Enon cenah ana. Ari anak sia teh cenah odah si Fatimah di mana ku ari? Anak kula mah masantren. Duang nu rada isin teh tadi nama eta. Di mana masana? Di itu di Padarincang. Ja bapak nama kekeh bae tah masantren. Oh, ari kumaha? Anak dia masantren? Oh, di itulah. Idi. Nu masantren mah id. Ari anak dia cenah eta ngaranna Ana. Si Dewi di mana? Anak aing mah si Dewi kuliah di Jogja. Aduh ta. Nu masantren mah id. Anu kuliah mah ad. Menang 7 tahun. Eta si Fatimah masantren. Alhamdulillah kata larkur. Dijodohkeun ku kiaina jeung santri salakina ge bisa ngaji. Istiqomah di tetangga lembur bedeng. Alhamdulillah. Boga pasantren santri dina aya 20-an boleh geus ngomong di pengajian tiap lembur. Majelis taklim di mana alhamdulillah. Panggilnya si Odah jeung si Ana. Odah. Ari anak dia teh cenah si Fatimah, kuari di mana? Anak ulama alhamdulillah. Anak kuari kata lara Quran. Laju ku guruna dikawinkeun masallah jeung salakina, laju ku di pengajian rame atuh ceramahna geus sering diundang. Kamari teh pan di lemur teh anak teh anu ceramah bulan mulud, pan eta minantu kula. Salaki si Fatimah, alhamdulillah ku di kobongna ge nama deui, alhamdulillah. Aduh ta. Ari anak teh ieu anak teh Ana si Dewi di mana? Anak teh Ana nu kamari kuliah di Jogja teh. Anak aing mah dibawa kabur. Kusaha? Ku pamuda. Aya deui itu nyaho. Idi. Nu tadina idi jadi ad. Nu tadina aduh jadi id. Tik hate. Hey. Terus cek idona neng anon mak mama kamari kehadiran rajaban di musola nanti musola ngaranna lain na arido terus aya nu ngaji masyaallah meuningeunah mama kabita japan anak mama lah kabeh sarakola atuh ayeuna besialah burung ge eta daek boga minantu ka santri tedek mak surem masa depan angel mak kaboga duit angel kaboga duit tapi teh kaboga anak bu ulah deuleu sarungna dia deuleu sebrotanana haram jadah doang kerak dilawan langsung ngacenger sia Udin maman haram jadah doang sia. Bu, masya Allah. Atau pan macam anak mapan 5. Kakak dia panuka hiji alhamdulillah kudu S3. Alhamdulillah kuari kakak dia tak kuari geus gawe di percetakan di Cilegon horeng nyitak bata. Waduh. Kakak dia nu hiji deui cenah S2. Laju pan kuari cenah alhamdulillah geus gawe di kalistrikan jak kamari kesetrum. Ade dia teu modar. Kakak dia panu hiji deui cenah atuh eta cenah SH ku ade. Sarjana hukum jak kamari balik di penjara. Geus dihukum meureun balik koto. Ngadoa, Bu, ngado. Coba lamun aya ustad hiji masyarakat di dinya neuk ngariung neuk salamatan imah. Badan ditungguan cek lurah, "Weh, endi je ustad atuh embuh?" Ai coba sih disusuli RT dinyusulan langsung. Teh, endi ustad de main sret. Terus klemen lagi atuh embo jara RT.
Kita mau weru. Cek lurah, iya rakyat aing sakieu lobana, eueuh nu bisa ngadoa, goblok. Cek lurah, sarua jeung aing. Ih, kabablasan tah lurah ngomong. Waduh. Atuh akhirna mah lurah meureun cek lurah, RT, sira ku seueur ngadoa. Waduh, jeung RT. Kita jeung orang belajar, maju ora wani, mundur ke wirangan kun mah. Ya wes RT kepaksa. Wong atasan sing nuding ku. Langsung bayar tengah doa. Allahumma ya jami'an anak, mang jami'an anak atau anak. Allahumma ya sakiron anak, mang jang sakiron anak, pugu anak. Allahumma ya samian anak, mang samian ke anak-anak. Wis pada anak kabeh mah walhamdulillahirabbil alamin. Bubar bagi berkat. Wis pada anak kabeh. Gara-gara nu bisa ngadok. Jaeta. Coba ya lamun awak ustad di musola nges maghrib bedog ya Allah ustad keur mencret. Nah kamana ya ustad cina burit amat ai endek tedek endek. Ai mampu mah imaman ku dia tolol. Imam lain tungtung napan begitu komat aja mulai be komat oh nu maju siring sulungkeun jadi imam. Ai bang hayu. Nu kolot nu ngora nyari untut teh wabah mah hayu. Ayo. Tung nak cek budak leutik. Ayo maju. Jangan malu-malu. Kuat rame di musola. Kalau cengir masih toh. Odah nah, Yuyun. Imam ngadoa, ya Allah, aminan ku urang ibu yang ngadoa make bahasa Sunda. Urang Jawa make bahasa Jawa, urang Inggris make bahasa Inggris. Cek ibu kieu, ya Allah Gusti hampurakeun dosa abdi, ya Allah. Dosa ibu bapak abdi, dosa guru-guru abdi, dosa salaki abdi, dosa anak-anak abdi, tetangga abdi, muslimin muslimat ya Allah. Parinan taufik hidayah, sing resep kana ibadah, jauhkeun fitnah dunia jeung fitnah akhirat, panjangkeun umur anu barokah ya Allah. Ulah waka geura dimautan ya abdi mun can diampura dosa. Ulah waka geura dimautan ya abdi mun teu can tiasa zarah ka tanah suci Makkatul Mukarramah ka Madinatul Munawwarah. Hayang ka Mekah. Boga duitna. Enggeus daftarna. Selamat ngalamun. Ngesaan mau angin puting beliung. Ulah leutik hate, sanajan teu hajian, muga-muga tiasa jarak itu amin. Amin. Ukuring rek dibere doa anakmu po bulan Rajab sing dijabahnya amin. Turutan ku kabeh. Allahumma walwah ngajual sawah. Kumaha teh? Pot amin. Atau teh serius kunaon gitu? Wah. Ibu-ibu kasih Allah. Hei, wiridan. Ibu ngadoa.